Sayyidina Umar jawara teh mejeuna dua di Mekah teh jawara hiji Sayyidina Umar nomor kedua Abu Jahal dua jawara eta mangge sa Mekah moal aya anu terkenal ka Umar jeung Abu Jahal. Sayyidina Umar boga adi awewe ternyata asup Islam ti heula maca dua kalimat syahadat dipayuneun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirahasiakeun ku anjeunna menang sababaraha poe kunjungan deui ka Kangjeng Nabi kabeneran turun ayat dibaca ku adi Sayyidina Umar balik ka imah maca lalaunan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha kadang ku Sayyidina Umar naon nu ku sia dibaca naon nu ku dia dibaca jawara asana kabar neglang heula teh Sayyidina Umar ayo baca ku dia henteu lain teu baca pedang geus teu disarangkaan deui baca mun teu dibaca ku aing sia beheung sia beak dibaca tuh bari ngageter-geter a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus bismillahirrahmanirrahim Toha nu embat sia macana cari Baihaqi kaget jadi aduh geter-geter baca awas ya ayo terus Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula daripada aing maehan sia poan maehan dia